nya burukan teh deui geuning sadanu ngara gaji arepusna teh chef bade hayo Idit Gatot Kaca Idit bade Kakang Semar tenang Idit tenang hayo Idit udah wah suka di beli kupati Tibatan Pegaturian suka dibeli kupati apa ada serang gitu sindang layang kepada patan yang nama Cisarantan Pak Haji Siti Cisarantan Lamur Bilih sekalapatan hapunten Bilih sekalapatan hati kuman kantin hapunten anu Jaya kiri jalan lebar Nyala petang dan sarang Diri sendiri Pirang awak Pak Haji di No kencang Amon sorangan Jaila kita mau kesik Pak Haji ikin Koredas saya mau cadasna dan asing dikeletik kagagas santun wa asna hop Dimana we ngeureunkeun teh panaya tutupna ngeureunkeun teh lu jangan macam-macam lu sama gua lu macam-macam apa saya tidak macam-macam saya kagak enak nih gendangnya polos terus permintaan siapa nih lagu bapak kamu bapak Semar Semar betul pantesan sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih sakit hati dumeh lagunya permintaan babe gue bapak Semar betul nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu tah alias itu ngomong kiamat naon batur mangarep-ngarep hayang gerak kiamat ya dunya aing mah nyalakeun ka pamirsa dipirik para wiaga kusanggap ngawira mana acan esturaos
maos kakupingna saluyujeng pripadina saluyujeng pripadina acan kene Acan. piaga anu nyarengan acan kene sadaya ngiring laku nyangakeun kawilujeng kasadaya kaum dangu Beres. Naon kalurat beres. kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu Apaan cek si Jebrang oke lagu jalan mah burukan teh da kitu. la ilaha illallah eta ai kieu panayagan 50 ka handap Dari ikan. tah kitu teh bangsa aing mah tepak jaipongan belegok Mun tita tadi atuh manehna tuh tepat. salah manehna kumaha pada aing anu mingpin Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. sok Soklin jaipongan. nah handeleun aya nu elok dina talus aya nu nong-nong goblok make nu gelo non teh jadi mau diteraskeun ieu teh Atuh sesa gitu. atuh hatur nuhun sakitu ge Langsung. aduh ampun panayagan Cek si Jebrang ge sakitu. nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we keur suwe Karena teh semplak cek semplak mah. nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain teh euy hirup Babaturan ke di bibirang. heeh ku babaturan di wiwirang dunya nyeri ongko panayagan loba nu kabur Da eueuh positif kali negatif Iya. ya. asa ku kabina-bina teuing hirup oh tadina meureun dewek rada gede hulunya alah ampun Ai rumah sauna. eh Hirup ulah gede hulu. nying hareupan perang euy Kang bejana. Kebo Ijo ari Kebo Ijo teh tadi teh kepala daerah Nya. di dieu tah Di Princedan. di Pringsendani anu kaasup negara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun maneh ti negara kesatuan Pringgandani hayang ngasingkeun diri ai Kebo Ijo ngajadogna teh di negara Trajutisna Oh, eta. diampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura oh hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatisnya Parat. hayang ieu negara di jero negara ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentara na teh tina ganja we tina heroin Penghasilan teh bari daerah eta teh daerah agamis teh daerah agamis. oh Rajutisna. pada ulah kitu atunya euy Nginuk ke negara kesatuan atuh. dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si lain Naon ka? lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara
di negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipakai pangkalan udara ku musuh. Oh, kumus dipakai. Babari kaserangna bangsa urang. Ya benar. Peperieun belah wetan geus beunang. Nya. Kitu ceuk aing oge. Peke pikir berontak di jero imah. Hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka. Saya atuh. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Asarua jeung abdi. Ayo siap kurang aja. Aya naon? Agan. Naon? Juragan Abi Manyu dialungkeun. Pilarian. Aduh silakan. Ayo. Kakang antarja. Kumaha? Salamet don. Jang. Bulan. Di mana rag-rag? Pilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah. Orang marere. Atuh darurat lelet ai leumpang. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getih. Iya pipi abdi kata jos. Ubaran le. Barang. Tiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wajang si Surai. Agan kaula eta salamet dawala samuhun-nuhun muni melang abdi duh Hariwang. haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah lain tuh Allah insapnya eta Sutija Jalan mana deh? somong teh jelema kitu teh padahal dulur teh kajian teh Oh, dulu. Jalan mana gede ini rewas menawi teh aya agan duh beda murid Saddam Hussein. ari maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Sakabale bisa dianggap pangeset terbab Bisa, sekalian tarompet bisa. multifungsi ngacapi nyaron Caron. nah eta teh panah ongko gonewa Dipakai mentang bisa. bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa tiasa ku abdi. Wah, Ku abdi tiasa Hibur aku akan. asa nyarios Acara mangga gan acara ngebutin opak. agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkeun. teu percaya teh abdi teu tinggalikeun nya Ya, burukan teh. deui geuning sadanu ngara gaji arpusna teh CF palai lagu naon agan naon palai lagu naon apaan ieu terek perang lah kene anta perang waladan urang ngalagu heula we nama Menurut lagu naon? sing sok mental lagu genul asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi genul kreasi panginten ta eta tah kitu menak teh apal kana lagu benar. menak teh apal kana seni da moal nyaah kacuna ge Moal. mata kaya duit ke seni teh dihakannya geuning apalin teh lain teh apa teh gerak wa gandangukeun Aduh. sok Tesangka gening tesangka temalire Nusatia nah geuning silung pot kawatna ngan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadon ngahina aing
Gan abdi teh asa narompet. Cing sok. Cing tarompet deui. Surupkeun heula, surupkeun. Aya lagu naon Gan? Cing buah kawung. Pulang. Bener halus. Nah, geuning ngaleok. Ieu leho nolong. Lain kaing teh jelakakeun kabeh jelema teh. Rasakeun buta-buta. Nah, si timika pas nu gelo we ka aing ah. Aing jeung lempang dorna nya. Tiga kan? Aduh. Anger. Alah. Cicing aya Eka dulu. Pemandruna paman. Sobik ka di kapayun lingina kulangan sebagian usara pabadana paman. Aduh. Jok si Seka. Kawala. Naon? Hiling. Montong ngahalangan akang syariai. Montong susu lumputan siang goreng patut. Ora sapira. Udang denawa. Ora sapiring. Ayaku hebat teh makan aing euy. Oh beres kan.
Alah kalau bukan akang cilaka. Oh betul. Pasti melenceng ke yang bukan. Walah. Manawi teh aya agan. Hebatnya kan tembakan abdi. Kalau bukan tembakan abdi, wa akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh. Tapi tingali heula panahna nu saha. Tingali heula panahna. Itu. Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus. Segit dudungan. Iya, nu agan teh mah. Ari nu maneh mana? Kaseredkeun kudu agan ka jero. Sok bede. Pilih teu percanten mah ka abdi. Nah, hati teh ka abdi nanti. Aduh jangsa. Nah, kakara datang nu dekening euy. Hor, jadi heula dewe ka dieuna. Simpang bener. Agan punten ya. Aduh. Nah, atuh geuning kakara datang nu mawi. Macet bener. Rupina mah kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblok. Ih. Sia. Push. Bandring gua yang tinggalikeun. Jika kadu kan. Keunang kitu nya. Nanaonan Aisyah. Healing. Aduh, nepi ka kitu eta. Piling bisikeuna gitu kan. Haling bilih keuna, geus keuna. Nuhun jang. Syawang suna. Bos kawan ka kolot teh. Ampun. Mun urang malerek ke Bandring teh. Hah? Awas. Ya. Bro, ngabongohan kai. Iya. Jadi gebuk masih ngampul. Oh iya dukuna urang. Wah eta paranormal eta. Iya paranormalna. Lain paranormal, kuring menuntut normal. Alih. Aduh, ai bereupan tina kelek. Ya, ai kelek dunungan. Heeh, meuni nyalangseng seun. Beda jeung koleksana. Beda jeung kelek si anak. Abdi mah Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu silaing. Dumeh raja. Bida-bida. aulah. Dengeuna kasinggung dewek, kasinggung dewek euy. Serawat. Cabuk si euy. Kesayaan putra antar Jawa. Wa, sakeurkeun wa umat wa. Umat. Ing wa atuh nya wa. Kepret siapa ini? Tuh yang nyebut uwa atau ka bapak mah munini tah. Wah. Ing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun ka Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawang. Wah. Sokanya wa. Tulungan we wa. Cing persanten. Percaya kau wa. Lain senjata dunia dulu jang ieu. Lain senjata dunia nu dipake
tuh udah kolot mau waspada wae moal ti kadipaten dunya keneh tah masya huyuk rumaos buru-buru cagerkeun kersna moal sarua bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kersna adalah ayo idit bangga idit bade hayo idit Gatot Kaca idit bade Kakang Semar tenang idit tenang ayo idit udah wah anak-anakan Kakang Semar ku bararaung untung teu teu BCG sok Gatot Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun kama moal aya nu ngadengieun sorama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu ajar teh kolot lu cih kan ieu sahaya di tukangeun maneh ngadenge sora aing lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukangnya bisa ka penampakan di tukang mah ta eta nepi kaki lebih ka sararomong mah sararomong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si aing sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tinggali saha di tukang cing tong heureujang tong heureujang ya tuh